Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sabadanya kan puja uga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina sonten ayeuna urang masih yang pirang-pirang karunia sareng nikmat iman, nikmat Islam boga nikmat aya keneh yuswa tiasa hadir di tempat ilmu ieu urang daraga ibadah we mahdoh thalabul ilmi dina dan Sabtu ka 2 nyaeta anu kaping 10 Agustus 2024 atanapi 5 Sopar 1440 genep. Alhamdulillah kagiriran sesepuh urang ti Palih Kulon nyaeta Bapak Ustad Yunus Maskur. Alhamdulillah anjeunna parantos tengah-tengah urang sadaya supados jeung kaling tengah waktos urang manggasakeun ka anjeunna mangga urang sami-sami paratoskeun kupingkeun naon bade dikeun ku anjeunna supados ngajantenkeun ilmu ke urang sadaya. Mangga Pak Ustad dihaturanan. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahu ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu absus salam wasilul arham wa at'imut ta'ama wa sallu bil laili wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Al hadis ruwahu at-Tirmidzi. Ku izin Allah dina dinten anu mulia dinten Sabtu kaping 5 sasi Sopar 1440 genep Hijriah. Urang sadaya masih panjang umur aya dina sehat wal afiat. Moga-moga sesa umur urang biasa dimanfaatkeun khususna sandan ayeuna kanggo ibadah goer mahdoh nyaeta pangaosan. Kajian ilmu ayeuna cua ngabahas masalah jalan nuju Roma. Pangsulan deui boko bahasana nyata judulna Jalan Nuju Roma. Anu dimaksad nyaeta jalan anu nyababkeun manusia bagja dunia bagja akhirat. Tujuanana nyaeta lebet surga. Tak istilahna nyanak judul Jalan Nuju Roma. Dasar hukumna tadi kusimpuling parantos dibacakeun anu sumberna ti Abdullah bin Salam anu diriwayatkeun ku At-Tirmidzi. Dawuh Rasul nyata ya ayuhan nasu he eling-eling manusia. Absus salam sebarkeun ku aranjeun salam. Anu kadua wasilul arham aranjeun kudu silaturahmi. Anu katilu waat imut to'am aranjeun kudu mere kadaharan. Anu kaopat wasallu bil laili wa nasuniyam salat ti peuting waktu manusia keur sare. Tadkhulul jannata bisalam aranjeun bakal lebet ka surga kalayan salamet. Itu aceuk Abah
Jadi judul naon bah? Jalan nuju Roma. Jadi cuang rinci ayeuna hartosna. Ya ayuhan nasu he eling-eling manusia. Urang sarea manusia nu dipanggil urang. Manusia teh tina kecap bahasa Sangsekerta. Manus jeung sua. Manus hartosna rohani, sua jasmani. Jadi manusia teh satu kesatuan, satu kumpulan tina rohani sareng jasmani. Urang pasti bakal bangun, bakal nyaring, bakal hudang. Aya naonnya ieu teh? Ya ayuhan nasu, he eling-eling manusia. Kahiji ya, absus salam, sebarkeun ku aranjeun salam. Eta saperopat. Itu ceuk ulah bengong wae ngaji mah kudu cengeng, terang cengeng. Deuli itu teh apal cengeng, cekolot bae kudu cengeng aya ngaji teh kumaha maksudna. Abah bingung deui wae. Teu apal bahasa cengeng deui wae. Keun engke dibahas ieu. Saperopat kan? Sebarkeun. 2. Wasilul arham. Aranjeun kudu silaturahmi. Saperopat. Singkat hati Pak Haji ngaji teh ieu. Katilu imut to'am. Aranjeun kudu mere kada saperopat. Total ayeuna cuang jumlahkeun. Saperopat. Total ngahulang deui. 3/4 ngahulang keneh wae. Sabaraha cenah? Apaan cek abdi tadi seperopat jadi berapa? 3/4. Nah, lajeng wasolu bilaili wa nasunia marane kudu salat waktu penting. Waktu marane keur sare. Tadkhulul jannata bisalam. Aranjeun bakal asup ka surga kalayan salamet. 1/4. 3/4 plus ditambah 1/4 total general hiji. Kok bingung deui wae. Pan tadi 3/4 ditambah 1/4 ditambah pembilangna 3 tambah 1 4/4 hiji eusina ulah bingung aya diajak ngaji teh ka dia teh acek rek dikir rek mikir moal ngadahdir di majelis dikir gitu Pak Haji geus sing cengeng atos kartos naon lain ngacaprak deui wae acek mah ka dieu teh kuring teh rek dikir rek mikir di majelis dikir moal ngadahdir gitu atos kartos tuh bayangkeun bahasa Sunda mah murwakanti segala rupa apa murwakanti geura tinggal ligeun urang teh ka dieu teh rek mikir ir tuh rek dikir ir tuh di majelis dikir ir tuh moal ngadahdir ir tuh ngaranna murwakanti geura kupingkeun bahasa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Naon tungtungna? Allahus somad. Laras? Ad lam yalid walam yulad. Sabiji tah? 4 ngahulang di wae. Apaan keur mikir ieu teh yeuh. Walam yakul lahu kufuwan tungtungna adna sabiji? 4 cenah Gusti. Sakitu geus dijendrekeun panangan teu ngartikeun ae. Banungan sing pinter. Qul huwallahu Allahus lam yalid ulah ka walam yulad jumlahkeun heula 3 gitu. Walam yulad 4 kan? Walam yakulau kufuwan matak abdi sok nitah ka santri muallimin. Baca ayat 25. Pan molohok ayat 25. Naon baca ayat 25 teh? Heuh, dalna aya 5. Oh, curah surat Al-Ikhlas heuh kitu. Cek guru urang baheula cek ajengan baca ayat 25 ta eta maksudna. Dalna aya sabiji?
Jadi acek ke bisa tatarucingan ka incu baca neng cep ayat 5 ngahulang pasti. Naon nek? Bejaan ku acek surat Al-Ikhlas ayat hiji ayat 5 ta eta murwakan ti hiji deui ame yakin. Surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati esna swiji. Genep maknya 5 sakitu dijentrekeun salah keneh wae. Geus burit lah. Lieur lah. Apaan cek abdi teh ka dieu teh acek teh rek mikir. Rek dikir. Di majelis dikir. Moal matak cek kolot baheula sing cengang ngaji teh. Menceuk basa pasantren mah ngaji ka harti nuntut ilmu katimu init bodoh balik lain boloho ngarti gitu. Ngartos teh baji? Geus ameh teh lah burit. Magribna jam 6 kurang 10 bajinya. Abdi mere pepeling ka acek sarea. Jam 6 kurang 10 sim kuring lamun cager sehat terus ke rumah sakit dadi. Gitu. Sebab aya anggota Persis anu leungeunna potong dioperasi. Lamun kaburu, lamun tuh kaburu balik sudah lah. Geus, pertanyaan abdi ka acek sarea hadir. Loba keneh ibadah ka manusa nu tadi, loba keneh ibadah ka Allah. Itu bingung dia cok ngobrol teh apa? Keur mikir. Hadis tadi anu ku abdi bacakeun, loba keneh hubungan jeung manusa jeung Allah. Ngahulang deui wae. Kupingkeun. Absus salam, sebarkeun ku anjeun saperopat ka saha? Ka manusa, banyak kamuning. Nu kadua, wasilul arham, silaturahmi jeung saha? Heus, sing pinter ngaji jeung abdi mah, lamun teu pinter balik lah. Naon? Karunya nu ngalurkeun duit. Nu katilu waat imu toa mere kadaharan ka saha? Tota sabar tadi. 3/4. Nu kaopat wasolu bilaili wan nasuniyam. Maraneh kudu salat penting waktu manusia sare 1/4. Pertanyaan abdi, loba keneh ibadah ka manusa? Ka Allah? Ka manusa, ka Allah mah 1/4. Ai ka manusa? Geus ngartos. Ngartos. Naon? Seueur keneh ibadah ka manusa hablum minanas. Ai ka Allah mah cuma 1/4. Tah gitu Bu. Jadi cek fikih ahli fikih jeung Allah mah 25%. Mangga teh masih dimulai teh can lami. Jeung ti Haji wes. Jeung ka manusia mah 75%. Jadi jelas seueur keneh ibadah jeung manusia daripada jeung Gusti. Jadi cek Quran duribat alaihimudillatu wal maskanatu, manusia bakal hina dimanapun berada illa bihabbil minallah wa hablim minanas, kecuali hubungan jeung Allah jeung hubungan jeung pepada manusia. Mangapa Haji? Jadi jeung Allah mah 3/4 alias 75%, sareng manusia mah mangapa Haji? Cai 25%. Cukup jelas Bu. Bahasa abdi ngartos. Lo nyebut insya Allah mah isuk. Ngartos teh anu ayeuna. Kudu ngarti cek abdi ngaji mah. Pan urang ngaji teh ngaleungitkeun kabodohan. Nambah wawasan ulah seperti katak di dalam tempurung eueuh kanyaho kitu maksudna. Mata urang ayeuna ngaji teh merdeka di tahun 45. Ngabebaskeun belenggu tina kabodohan. Mangga calik ceuk, dilebat ceuk. Dilebat, dinya aya kuntilanak ke. Dilebat. Hei, dilebat. Dilebat. Sok.
Nah, terus jelasnya urang cang praktekeun ayeuna. Tadi judulna naon? Jalan menuju Roma. Tah mun aranjeun hayang sukses salamet dunya akhirat tempuh tanu opat. Sabab cek Rasul dina akhir eta hadis tadkhulul jannata bisalam. Aranjeun bakal asup ka surga dengan sejahtera. Nah, cek Quran tilkal jannatu nurisuman kana min ibadina taqiyya. Tuh itu surga. Kami bakal ngawariskeun eta surga ka jalma anu waktu hirup di dunia na takwa. Itulah dia. Ya, jadi ulamun urang hayang menuju jalan salamet tempuh petunjuk Rasul tadi. Kahiji absus salam. Sebarkeun ku aranjeun salam. Ai salam teh bupa asmaul husna. Acek waktu wirid sok manggil tara. Asma Allah ya assalam. Sok tara. Kajian ai tara malah. Anu 88 teh lamun urang hajat panggil. Ai keperluan teh acek teh hayang salamet ya assalam. Anjeun teh hayang dipasihan rezeki ya ar-razzaq. Anjeun teh hayang dipaparin sugih kaya ya al-mughni ya al-ghina. Ibu teh hayang dipaparin cerdas pinter ngarti ya fatah ya alim. Silakan menurut hajat kaperluan panggil saha. Nah, Allah sangat senang namun urang manggil asmaul matak cek Allah walillahil asmaul husna. Allah teh kagungan nami anu sae. Pad ubia coba panjen panggil cek saha. Nah gitu geus bisi burit manten. Pertama sebarkan ku anjeun salam. Artinya Islam itu mengajarkan perdamaian. Pak Haji, Islam itu mengajarkan salam, silim, sulam, taslim. Tuh. Salam, silim, sulam, taslim. Itu ajaran Islam tuh. Salam sejahtera, silim damai, sulam sukses, taslim pasrah gitu. Jadi salam, silim, sulam. Baca ku paribu syariah. Cicing para bapak. Tunggal ulang deui wae bingung. Kakarek cikena geus poho deui. Salam, silim, sulam, taslim. Para bapak syariah. Salam, silim, sulam, taslim. Pinter. Salam hartina ngahulang deui wae. Salamet. Silim damai. Sulam sukses. Taslim pasrah. Geus bisi burit manten. Sebarkeun ku anjeun salam. Pelaksana kedah kumaha? Tah. Ieu abdi ngamalkeun ieu hadis teh kudu kumaha? Pasti para ibu para bapak bertanya dalam hati nurani. Pertama ada salam doa, dua ada salam tahiyat. Oh. Pertama salam doa perlu jawaban. Sedangkan salam tahiyat perlu jawaban. Eta bentena. Sebarkan kepada ibu para bapak. Pertama salam doa. Tempatna hiji akhir sholat. Para ibu mungkas sholat sebagai rukun pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Moga-moga kaselamatan keur aranjeun. Nya kitu di rahmat Gusti Allah. Terus ngalia ka kiwa assalamualaikum. Moga-moga kaselamatan keur aranjeun warahmatullah sareng rahmat Gusti. Nah, matak punten. Ye loba anu lepat. Lamun salat berjamaah teh kieu ye. Contoh abdi jadi imam. Assalamualaikum warahmatullah. Nu ieu teh ngalia ka dieu. Assalamualaikum warahmatullah. Dadah. Dadah lain kitu. Imam kudu anggeus heula. Itu tata cara berjamaah ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ka mana? Ka tengen. Assalamualaikum warahmatullah. Ka mana? Selesai. Baru yang ngalia ka ditu. Lainnya mah imam ka ditu, makmum teh ngalia. Dadah, kan gitu. Ngartos teh kitu. Bingung deui we diajak ngobrol teh.
Ulah padu banget maksudnya mah. Atos tuntaskan dulu imam. Tos rengse ngadoa imam baru aranjeun. Katengen sareng kaki. Kiwa lain kiri. Endosieuna saan gosok gitu. Bahasa Sundana kanan tengen. Diajak ngobrol tengen tengarti imam. Kiri kiwa gitu. Atos cicing cep. Hei, cicing bager. Hei, cicing. Cicing, belah ngorek. Cicing sina emok. Pertama apa? Pohodoy ngaji teh imam. Salam doa tempatna kahiji ngalieu katengen jeung ka kiwa nalika itu melulu ngaduakeun. Teu jawaban. Sugan ceuk anu kiwa teh waalaikumsalam warahmatullahi kan tidak. Ngadu geus bisi burit manten bisi jam 5 kurang saparapat. Perkuliahan sajam deui. 2. Waktu asup pajaratan. Waktu lebat kubur. Jaro ya juru jiaroh berkunjung. Jarah teh berkunjung. Paribu imah satu minggu satu kali, 1 bulan 1 kali ya monggo. Assalamualaikum ya ala kubur. Bikum minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahikuna. As'alullaha lana walakumul afiyah. Salam sejahtera keur aranjeun he ahli kubur. 3 golongan jami mukmin, 3 golongan jami muslim. Lamun Allah ngersakeun wa inna insyaallahu bikum lahikuna. Abdi bakal nuturkeun aranjeun. Melulu ngaduakeun ka saha? Ka penghuni kubur. Teu aya jawaban apa-apa. Sugan ceuk penghuni kubur teh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teu aya. Ya. Atos kartos. Bu, atos kartos. Naon? Salam ke penghuni. Sekali-kali para ibu para bapak ziarah, berkunjung ziarah. Zaro ya zuru ziarah berkunjung. Jadi ulah ka supermarket wae berkunjung datu. Coba sekali-kali ka kuburan. Zikrul maut ngemutkeun naon cenah? Ieu urang teh bakal maut seperti aranjeunna. Tak abdi mah berkunjung rata-rata waktu pagi, waktu sore. Pagi-pagi jam 8, sore asar. Karena mereka bangkit tiap pagi, tiap sore. Ditinggalikeun sorga jeung neraka. Mah teh geus salimah tos calik. Aduh tos calik seret tos titik. Kedeui salim nanya. Naon cenah? Duh bingung deui wae. Ngagiclek geus etik poho deui. Ahli kubur itu ceuk pagi sore nyaring. Hei, tiap enjing tiap sore teh udang. Matak abdi waktu duha jeung waktu asar tas asar sok berkunjung ka makam teh. Sabab keur nyaring datang ngadoakeun gitu. Tah nyaring, terang nyaring. Kan acek oge sok nyaring mereka kolam teh. Tah, itu lain. Lalu gitu, eta ge sarua. Tiap pagi, tiap sore nyaring. Nu soleh berdoana kayak gini cek. Ya, mata taqumus saah. Iraha tu Gusti kiamat teh. Abdi hoyong balik deui ka keluarga, hoyong tepung jeung keluarga. Caroge istri jeung sana keluarga. Reup deui sare. Keti sore teh itu deui sarua. Selama belum kiamat. Para bapak bisa ngabayangkeun eta zaman nu geus maot geus 15 abad rek kumaha. Atos kartos tah kitu. Lamun jalma nu maksiat durjana sarua nyaring ngan ditinggalikeun neraka. Terbalik. Ngadoana geus beda ceuk. La taqumus saah. Mesti ulah waka kiamat. Sebab apa isuk ditempatkeun di mana? Jeung mah papanggih jeung keluarga. Komo keluarga pecel mah. Terang keluarga pecel. Terang keluarga pecel. Teu apa deui wae. Karedok jeung pecel dioplos. Ngaranna naon? Pecel.
segala aya kan dina Islam teh jero imah teh aya Islam, aya Buddha, aya Hindu, Konghucu. Segala aya batak disebut keluarga gitu. Aya cek milih keluarga nu mana? Hei, cek milih keluarga nu mana? Ulan Muslim heuh ku abdi rek dibere nyaho. Keluarga teh tipena aya genep ceuk. Ulah belet ka hade. Hiji keluarga hotel. Tipena teh. Dua tipe keluarga RS, Trans RS. Sederhana teh rumah sakit. Sederhana. SS ulah salah. Di pasien rorompok kusaha ku anu RSSS gitu nyebutna eta mah rumah sangat sederhana sisi susukan. Ulah seuri Abah kudu mikir. Ieu mah RS tipe keluarga rumah sakit lain RSSS. Tilu keluarga pasar tipe keluarga opat tipe keluarga kuburan opat tipe keluarga nya opat ayeuna 5 nya opat ayeuna ka 5 model keluarga masjid. Lain kaliwat, sandi baca Pak Haji. Genep tipe keluarga sakola. Genep. Cing acek rek milih nu mana anu genep. Geus, cuang baca deui ameh pinter. Tipe keluarga teh sabiji? Iji. Tipe model hotel. Dua, tipe model rumah sakit. Tipe model pasar. Opat tipe model kuburan. 5 tipe model masjid. Genep tipe model ngan abdi nganjurkeun pilih mah anu kalima ke genep bisa gitu. Keluarga masjid. Aya di masjid aya saha? Ustaz lain. Di masjid aya imam aya imam teh memeh ngomando teh ngobrol kira sawu warusu ramakan luruskan ngobrol jeung saha jadi pintar antara imam jeung makmum terjadi komunikasi hubungan sawu warusu rapatkan luruskan itu tipe model keluarga masjid ada imam ada nu kadua seperti sakola. Aya guru aya ajaran aya pengajian eta Pak Haji. Mun ieu mah mustahid terbaik gitu. Jadi murid punten abdi teu nyarwakeun jeung pasantren sanes. Mun abdi ngajar di pasantren 40 menit abdi berdiri di hadapan santri namana ustad jeung santri atos kartos jadi milih nu mana 5 genep ai hiji tadi model naon salakina digawe sibuk balik jam 7 istina juga sibuk di pasar balik jam 7 ngadon sarare di mah teta disebutnya keluarga dari capek manten. Imah teh dijadikan hotel we ngartos aja rumah sante kajalehan teh mah da nuduh ieu. Anu kadua tipe keluarga aya dokter aya gering kabeh. Cek dokter teh sakit apa? Aduh, sakit. Coba oh, gejala mah
Satu, ini minum dari saya. Cek saha. Garing. Keluarga Garri. Nukatilu seperti pasar tarecok we. Pegede-gede penghasilan. Acek menang sabaraha. Uing mah teu menang sabaraha. Komo aing mah sabulan 3 juta rarecok masalah pendapatan. Pasar kan rame aya si penjual, aya si rarecok we. Ai teu wani mah kabur geus kabalik. Muka opat seperti caricing we. Parae gerakan naon? Tak abdi nganjurkeun ikuti model tipe keluarga masjid sareng geus si burit Banten. Lah gitu Bu. Jadi lamun urang lebet ka pajaratan teh berdoa, mendoakan untuk saudara-saudara kita. Baik orang mukmin, orang muslim, termasuk keluarga kita. Assalamualaikum ya alal kubur bikum minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikuna as'alullah lana walakumul afiyah. Yang ketiga, sifatnya apa? Doa. Ya. Akhir pertemuan. Ayeuna abdi perhatikan ke dina ucapan terakhir. Nah assalamualaikum, nah wassalamualaikum. Itu beda. Lamun assalamualaikum dibangun mubtada khobar subjek jeung predikat. Lamun waalaikum jadi doa mudhof. Lamun abdi ke ngucapkeun wassalamu alaikum, acek ngajawabna saraya amin gitu. Coba badi ngadoakeun ka salira, muga-muga aranjeun sadaya sing salamat, rahmat Allah jeung berkahna. Tak gitu, maka si pendengar menjawab amin. Tapi lamun awalina assalamualaikum, maka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atos bentena kartos. Jadi doa cenah upami wassalamualaikum amin. Upami assalamualaikum waalaikum. Pamungkas muka opat. Di mana orang lebet bumi kosong. Kunci dicepeng ku urang jeung caroge. Urang bade lebet bismillahirrahmanirrahim. Sak. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih. Cuk. Ngaduakeun ka saha? Nah, kanu aya di lebet bumi. Itu namanya salam doa. Teu perlu jawaban. Tah ieu pelaksanaan nyebarkeun salam tadi cek ieu teh keur ngerangkeun eta abdi teh ieu. Kudu singkat harti can anggeus. Tuh geus jam 5 tuh. Nu kadua salam tahiyat ieu mah perlu jawaban. Saha? Si pendengar. Cukup jelas? Jadi upami aya nu salam si pendengar wajib ngajawab. Idza laqitahu fasallim alaih. Itu cek Rasul. Di mana tepung ucapkeun ku anjeun salam. Tepung. Cek Rasul yusallimu raqibu alal masyi. Salam anu tutunggangan kanu mapah. Para bapak nuju tumpak motor langsung sampai sakedeung mah. Assalamualaikum. Kasaha? Kanu berjalan. Tah anu di jalan teh wajib ngajawab. Salman saha? Anu tutunggangan mun baheula mah onta, kuda, himar mun ayeuna mah motor. Jalma ayeuna mah lain boro-boro salam anu leumpangna ditabrak. Teu apa tata krama namanya tuh etika. Nu kadua wal masyi alal qaidi anu mapah kanu calik etika Jawa nyuwun sewu bari rangkung nyuwun sewu. Urang Sunda punten Islam ngajarkeun assalamualaikum. Lamun urang ngalangkung si pendengar anu calik wajib ngajawab waalaikumsalam. Da eta nu kadua. Ya, yang ketiga wasogir alal kabir anu leutik kanu gede.
Bawahan ke atasan, murid ke guru, santri ke ajengan, assalamualaikum, lain tibalik. Atus kartos, makasih pendengar, kudu kumaha? Ngajawab, ucapan salam tadi. Eta disebutnya salam tahiyat lah bah, doa apa doa awal, geus doa mata tadi. Keur maju teu buri tuh. 2. Ayeuna mah lantaran canggih, pergaulan lebih hebat, orang Nasrani kan belajar salam. Lantaran hubungan bisnis tajeng si engko. Cek si engko teh assalamualaikum haji. Kumaha ngajawabna? Mangga kareta masih ngalangkung heula. Ke heula kareta sih ngalangkung. Tos, mangga, sih selamat. Cek Rasul, idza salama ahli kitab faqulu waalaikum. Di mana ahli kitab salam karanceun jawab. Ulah ngabetem bae waalaikum. Kitu, geus ngajawabna teh kitu. Lamun manehna salam ka urang sabab kena hubungan ekonomi dagang bisa boleh. Hubungan bisnis mah teu haram. Malah lamun mengucapkan salam jawabannya seperti tadi. Naon cenah? Waalaikum. Tapi kebalikanana, la tabda'u yahuda wa nasara bisalam. Orang Islam tidak boleh mendahului orang Yahudi, orang Nasrani salam. Haram hukumna. Kena akrab jeung singko. Assalamualaikum kok belagu sia. Salah. Aturan nih. Leher boleh dipenggal, hukum tidak boleh dijegal. Atas kata tidak boleh direkayasa. Pas. Sebab agama mah ilmu pasti. 3 kuadrat salapan. Wah bisa dirubah. Itu aturan. Atas kata jadi lamun mana salah maka orang jawab. Tapi nggak jawabna waalaikum titik ulah ditambahan deui. Jeung ka maneh gitu maksudna. Tapi orang Islam tidak boleh mendahului salam kamaranehna. Hukumna haram. Dah, burit. 2. Di mana orang cek Allah badena tamu. Ya ayyuhalladzina amanu idza dahatum buyutan ila ghairi buyutikum fasta'nisu asdinu li ahliha. Jama-jama iman mun maneh boga maksud rekna tamu, ucapkan dulu ka penghunina. Para ibu teh ekna tamu ka abdi ka saha? Assalamualaikum. Cek saha? Cek tamu nurek datang. Eueuh nu ngajawab. Assalamualaikum. Eueuh nu ngajawab deui wae cicing heula. Assalamualaikum. Ngajawab. Geus balik. Ulang maksa di dagor pantona ulang. Ya, Pak, eta berarti teu diberi izin pikeun tamu balik. Lain di dagor panto. Atas karas kejadian nah malah abdi mulai ngajawab salam nyarekan. Jam 2 peuting ibu. Jam 2 peuting lain di berang wajar. Bu jam 2 peuting. Ya. Salam udah ngajawab. Mau dagor panto aduh carekan gue sih balak ya. Kamu harus tahu etika tuh. Ya, itu jam sabaraha, kudu kumaha aturanana gitu. Punten Pak Ustad. Itu walaupun itu masalah papait tapi aturannya bagaimana? Maksudnya mah kabejaan bapana teh maot pangyiramankeun kitu komunitas kitu muka aing teh kamandian lieur. Atos kartos. Naon? Salam. Badena tamu teh kudu ucuk salam. Tilu. Inna abi yakra'uka bisalam. Pun bapak. Cek sahabat Abu Darda titip salam ka salira. Cek Rasul alaika wa abika salam. Ka anjeun jeung ka bapa anjeun salam. Atos para ibu teh katitipan salam ku sawe. Para bapak teh. Abdi teh katitipan salam ku Haji Uwes, ku Haji Unang. Cek para bapak teh kieu.
alaika wa alaikumussalam. Acek ngartos teh alaika tah ngaduakeun kanu mau berita waalaikumsalam jeung kanu ngirim berita. Cukup. Jadi lamun para ibu katitipan salam tah segera jawab alaika waalaikumsalam. Cukup jelas. Naon? Nah, lamun kieu salamna ye. Kuring teh katitipan salam teh anu heueuh katarima. Naon? Kitu ngajawabna teh. Heueuh katarima. Tah si pendengar teh itu ngajawabna eta mah teu bermoral. Teu make ilmu. Nyebutna teh heueuh katarima. Naon? Lain gak jawab, tapi gitu gak jawab teh. Heueuh kata lieur eta mah. Atos katos. Naon? Salam. Katitipan salam gitu. Nomor keswinya da ceuk. Tilu, teu salah. Opat. Di mana orang masuk ke majelis taklim, ida intaba adukum ilal majelis fa yusalim. Di mana-mana asup ka haji pertemuan ucapkan salam. Wa ida intaba pamit ucapkan. Para ibu teh kaberangan ngaji teh ye. Lain sasalaman kabeh di papayan ulah. Geus we. Assalamualaikum. Kitu saurang nu ngajawabna lain sare brong waalaikumsalam ulah. Geus saurang. Kartos teh mun acek teh kabeurang ngajikeun soal kaberangan mah da bikin teu nyawat ieu ieu kendaraan hese kudu kumaha we alasan maloba ieu lain ucapkeun salam. Cukup anu ngupingkeun di eta majelis seseorang teu kudu sararea. Assalamualaikum. Waalaikum. Saurang ya guys. Ataukah kita bertemu ke satu pertemuan, paribu teh diundangan kanu nikahkeun, kaburitan, kaberangan. Lain di papa Pak Haji. Salam keur diukna kursi ulah. Assalamualaikum. Saurang anu ngajawabna mah waalaikum. Geus kitu. Pertemuan di satu majlis. Nomor kabersih tanding Linda. Ngahulang deh. Kalau opat. Geus dua deui ieu metere lah. Lamun terjadi gentrek pasea. Jadi Islam mengajarkan gencatan senjata cuma 3 hari. Ya. Sebar pocah. La yahillu lil muslimin an yahjuru akhahu fawqa salasin. Yaltaqyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhum yabda'u bisalam. Teu halal pikeun jalma Islam gentrek ge pasea jeung dulurna. Leuwih ti 3 poe. Nu ieu ngabales ka dieu, wa khairuhum yang terbaik. Assalam. Si eta can salam wae geus ka 3 poe teh Senin, Salasa gecatan sembat sanes. Rebo, assalamualaikum. Ngadenge tah karena ucapan orang. Maka harus menjawab. Tapi lamun teu ngajawab masih kena unek-unek jeung dendam. Udah, lepas diri. Cukup jelas. Nu kalimah naon cenah Neng Linda? Di mana terjadi gap cekcokan. Biasa jamaah aneh gitulah. Da geus senjata gecatan senjata ge 2 poe ka 3 poe akur gitu cenah. Terakhir di mana orang apa cenah nuju salat. 2 teknik. Pertama dengan ngadehem. Para ibu teh nuju salat duhur ya. Assalamualaikum. Ceuk saha? Ceuk tamu teh tah lantaran keur salat duhur ngadehem. Naon cenah? Ceuk itu teh oh keur salat. Ataukah
dengan narikeun bacaan. Atau jelas, acek teu biasana maca Fatihah teh pan Allah cares. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarikeun Ar-Rahmanir Rahim. Oh, keur salat. Tah moal maksa tamu teh. Sabab surti tuan rumahna nuju sarana seperti tadi. Sarana kumaha tadi lamun anu salam? Hiji ku jalan, nu kadua ta eta acek salam anu perlu tahiyat. Artinya perlu jawaban. Matak dina salat salira ngucapkeun at-tahiyatu lillah. Segala salam karena Allah. Oke, salat apa engke? Wassolawatu segala ibadah badanku ya Allah lillah. Wat thayyibat segala ibadah hartaku ya Allah lillah. Cukup jelas. Ta eta realisasina cek. Di Tasik simkuring khutbah buka kenceleng. Nah kenceleng di amplopan 1 juta cek. 10 lembar. Make amplop teu ngaranan. Wah hebat. Ieu jelema ibadah thayyibna hartana hebat. Supaya ulah kanyahoan asup kana kas masjid nilai nominalna berapa? 1 juta. Itu ditulusan ti anu henteu sup meureun. Maksudna nah atak urang geus dikunci naosan salat at-tahiyatu lil ya Allah segala ibadah salamku. Wassalawat segala ibadah badanku ya Allah. Wat thayyibat segala ibadah hartaku lillah karena ya ada yang redaksi nusanes atahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sarua wae kejo jeung sangu. Naon bedana kejo jeung sangu? Eta keneh atuh lah. Ngarti wae belajar ngobrol teh. Eta salam naon? Jadi aya sebriji. Deuli tupuh. Aya genep abah aceuk kahiji di mana tepung jeung sasama muslim. Nu kadua badena tamu. Tilu masuk ke majelis. Nu kaopat gentrek gepas ya. Nu kalima katitipan salam. Kagenep nalika nuju atuh ngamal-ngamalkeunana atuh maca ge poho deui. Ya tadi cek abdi kumaha waktu mukadimah kuring datang teh rek mikir, rek dikir, moal ngadahdir di majelis dikir. Mata ai kiparatul majelis bisi keur ngaji nunutan. Hei, ta eta maksudna bari hudang teh maca kiparatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Eta namanya doa majelis dikir. Bisi keur ngaji malaweung nunutan. Dan teu cengang sadayana buat pengawasan teh. Kata 25% geus nuhun sabab si setan bakal datang. Amilah kada wa kada wa kada. Tah geus mimitina mah pamualik teh segede muning. Beki burit geus 5 saperapat udah tuh. Terus ditiupan. Lep. Tah terus segede sireum akhirna ya sare akhirna mah geus ame teh nu kadua naon tadi cenah. Jalan menuju Roma teh. Wasilul arham kedah silatu jeung saha? Jeung manusia. Kitu hiji di antara silaturahmi teh wa idza marido faudhu di magering longo. Tah eta teh dalam silatu kasaha? Bade naon? Bade silatu
gitulah meh tereh we. Wa idza mata fatbahu, di mana maut jajabkeun dalam rangka silaturahmi. Anu katilu idza da'aka fajihu, di mana ngondang datangan. Kelesan urang nuju saum ini soimun gitu. Poe Senin Kemis kalesan undang-undangan datang. Tetep bari ngadoakeun ka dua calon pengantin, barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi nalika resepsi, nalika walimahan geuning teh tuang Pak Haji ini imun geus balik ulah batal dahareun loba euy ulah dalam rangka nedunan undangan. 3 4 wa idastan suaka pansau, di mana minta nasehatan teu minta nasihat mah ulah lain jual mahal lain minta nasihat ya kedah kumaha sim kuring tepung jeung camat di Wangon camat Ustaz cenah mulih ti mana langsung ti Jogja mumpung papanggih cenah lah bere nasehatan abdi mentan teu lain di tempat layak di hareupeun masjid mumpung papanggih cek sim kuring fa idza faragta fansob wa ila rabbika farghab kitu enggeus cek Rasul man kana yaumu khairun min amsi fa huwa rabihun man kana yaumu mislu amsi fa huwa magbunun man kana yaumu mislu amsi fa huwa halikun. Saja mah poe ayeuna leuwih alus tibatan poe kamari sukses. Saja mah poe ayeuna kalakuan anger jeung kamari katipu. Saja mah poe ayeuna sarua jeung leuwih juonan goreng tibatan kamari cilaka. Hatur nuhun menak masa kitu ngartieun. Hartina kudu aya perubahan sikap. Ulah jalan jadi aya jalan di tempat pajak mah maju-maju kikian ayu. Tuh maju atuh pasti berado. Nah kasa fa idza faragta wa ila rabbika isuk-isuk geus beres. Naon masak acek gegeros sanes kantan. Wudu. Fa idza faragta wa ila rabbika tuhur. Tuhur. Sukru wudu cokot baheula mah 2 rakaat. Lalu 2 geus. Naon deh hablum minanas kerjakan gitu. Fa idza faragta wa ila rabbika. Usai satu pekerjaan kerjakan yang lain. Terus berharap ka Gusti, rogibat teh berharap. Acak ayeuna geus ngaji ka mana? Abah. Cacing mah di masjid. Ajar cari mah. Bade wangsul gitu lain. Mengerjakan yang lain gitu maksudna. Cukup jelas. Tah gitu minta nasehatan, teu minta mah ulah. Tah eta dalam rangkaian apa? Lalu yang kedua tawasau, abdi ayeuna nyanggem dipun para sepuh sadayana para nonoman dalam rangka lain pidato. Pidato memacatek. Ya meker bicara dari hati ke hati. Manya teu ka harti. Mun abdi maca heueuh mangarti dak dibaca. Atos dalam rangka apa? Tawasau silih wasiatan. Yang ketiga bidoa silih doakeun. Ya, atos nyuhunkeun pidoa. Nah, soal basa kitu lain? Ya, kita doakan. Abu Darda ngadoakeun sahabat tiap sujud 70 orang disebutan hiji-hiji. Sakumalamin eta sujud. Cek, hei Abu Darda ngadoakeun duluna tiap sujud 70 orang. Disebutan hiji sakumalila eta sujud. Abi cong praktekeun. Subhanallahil a'la. Kabulkan ya. Kabulkan ya. Kesana. Abu Darda ngadoakeun 70 sahabat. Disebutan hiji-hiji. Desa Haji Sarang ini Haji Sarang. Haji Sarang. Cek abdi teh kieu. Ya Rob. Keluarga Pak Haji Arifin sing saleh, sing selamat, sing sukses. Kamu teh sareng
Atas kartos. Itu dalam rangkaian silaturahmi. Bidu'a. Dengan cara opat. Al-afu, memaafkan. Ulah NHTT dendam permusuhan butut. Gak ada dalam ya, unek-unek teh goreng patut. Udah. Memaafkan. Atas cek Quran wal afina aninas, suka memaafkan kesalahan manusia. Dalam rangkaian apa? Udah beres. Sebab lamun hati masih dendam, itu di akhirat ala golongan muflis. Artinya seluruh amal baiknya disita sebab loba hutang sama manusia. Berat bu hirup teh. Udahlah, nggak ada dendam. Merdeka, beres. Cukup jelas. Coba ikuti gerak Nabi Muhammad. Waktu orang Taif nengoran ku batu, abdi lamun maca sejarah celik bu eta teh. Lamun geus inget maca sejarah eta, dugi ka di halangan ku Zaid bin Harisah anak angkatna da bloboran darah. Ditengoran tuh ku batu sanu teh. Muhammad, ayo gerak berdoa. Tuh ajudan Nabi Muhammad Jibril jeung Mikail. Ajudan eta teh pengawal pertama penjaga gunung. Ayo gerak berdoa. Pikeun urang Taif. Untuk Nabi Muhammad ya Allah, itu kurang Taif teh kurang ajar ka dewek teh. Tapi hebat Nabi Muhammad. Allahumma di qaumi fa innahum la ya Allah, pasian pituduh ka kaum abdi sababana teh teu ngarti. Matak cek Allah wa innaka la ala khuluqin adzim. Ternyata kamu Muhammad punya akhlak yang agung. Dipuji ku saha? Itu ai urang mun aya nu nenggoran kira-kira di jalan kumaha? Ya. Tunggu balasanku. Mereng gitu. Geus ame teh rela. Jadi ala afu teh dalam rangka geus bisi dibahas mah lila teuing lah. Geus pokona kitu. Urang hablum minanas teh kedah silaturahmi. Cek guru abdi baheula. Mun sia hayang beunghar dengekeun ti aing. Kitu baheula mah pi guru teh. Hiji hirup teh kudu loba pamajikan. Wah. Hebat. 2 kudu ngeunah dahar. 3 kudu gining make. Ngangarna ge keur diburukan ku ajengan. Terus kitu naon maksudna? Hiji kudu loba pamajikan tina kecap majik, loba kawawuhan. Mun maneh loba kawuhan cuma rezeki di mana? Bener itu? Oh bener, dilarapkeun teh bener. Di pasar rame soten aya saha? Pedagang. Pedagang sareng kan beungkar bener. Bener teh? Paleungkar tuan dagang di pasar. Buah tina naon? Kudu gining make, hartina kudu tumpah-tumpah make. Keur ngaji, keur salat, keur ka dapur, keur ka pasar, keur ka sawah, kitu ceuk ajengan. Pasti maneh bakal loba baju. Bener tah. 3 kudu ngeunah dahar, usahakeun dahar teh sing ngeunah. Ulah ieu mah dahar jeung urap kangkung hayang wajeng genot. Jeung daging sapi atuh mah ngeunah. Geus bisi burit banten lah. Naon cenah ceuk? Kedah rajin silaturahmi. 3 atimut to'am. Mere kadaharan kanu butuh. Eta butuh mah ulah dibere. Cek Siti Aisyah innali jaroeni. Fa ila ayyi maudi. Ya Rasul, abdi teh gaduh tatangga 2. Ka mana pangheulana abdi ngirim teh? Ila akrobima min kibaban. Ka tatangga anu deukeut pantona ka anjeun. Cek saha? Boga tetangga 2 itu ka dieu mayuna ka urang. Kan cek Siti Aisyah gitu. Innali jaroeni. Abdi gaduh tetangga 2. Ka mana? Abdi panggeula ngintun teh ka mana heula? Ila akrobima min kibaban. Ka tetangga anu deukeut lawang pantona. Hiji tah teknisna gitu. Ya mah nu deukeut diliwat nu jauh we heula. Kurang ngajar gitu mah. Ya, atas kartos. Sum'ah cari nama.
hayang viral, hayang populer. Ai tatangga mah aja aing mah tara ceret ieu. Pan diomel. Da kamasurna ka saha? 2. Ka Abu Dar, ida tobah tamarokotan. Fa aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Hei Abu Dar, mun maneh masak kuah sing loba caina, kirim tatang anjeun. Meuli daging sapi masakon si jemlung tah. Caina sing loba. Kirim tah samangkong. Cek tatangga teh eueuh dagingan, heueuh ngaranna asa bau we. Da cek Rasulna gen kitu ida tobah tamarokotan pa aksir mah di mana mas angeun sing loba caina terus bere tatangga kitu. Da ieu dalam rangka imut toa memberikan dorongan bangkit ke orang supaya gemar ibadah sia dengan cara memberi cek Quran wayut imunat to'am ala khubihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Kuring mereka hadareun aranjeun teh ikhlas ka Allah. Teu ngaharepkeun teh anjeun teh balesan, teu ngaharepkeun teh anjeun teh ucapan rasa terima kasih. Ima ka jama fakir, ka jama miskin, ka tawanan perang ikhlas karena lain hayang viral populer ka masyhur henteu. Tadi anjuran imut ibadah apa? Sosial. Matak pimpinan besar Muhammadiyah Kiai Haji Dahlam sok kuliah subuh Pak. Macan teh kieu bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil. Cek santina teh cek mahasiswa teh ajengan kuliah subuh tulah eta wae teh bosen. Dibalikeun tah. Usang Kiai Ahmad Dahlan sebriji jalma miskin anu ku anjeun disantunan. Teu aya berarti maneh can bisa ngamalkeun eta aya. Sebriji budak yatim anu ku anjeun dirorok di imah. Teu aya berarti maneh can bisa ngamalkeun eta aya ulah ngaji teh bosen eta we. Bae diamalkeun acan panihil. Cukup jelas. Naon? Gas, bisi burit mana 5 menit deui. Naon ceuk? Oh, keur nelpon. Sabaraha tadi? Ibadah jeung manusia? 3 Pak, Bu. Hiji. Sebarkeun salam, acek. Aduh, ngaji teh. 2 silatu. 3 mere kada. Geus hiji deui. Wa shollu bil laili wan nasuniyam. Salat ti penting waktu manusia keur sare. Dah, berat. 2 pembesar. Orang biasa tapi orang besar. Perlu kita ikuti. Pertama Imam Syafi'i. 3 malam dibagi 3 bagian. Sepertiga untuk menulis buku. Imam Syafi'i itu. Sepertiga untuk tidur. Sepertiga untuk sholat malam. Jadi berarti 3 bagian malam. Seperti lu keur nulis sekarang atau seperti lu untuk Abu Hurairah mah beda. Cek beliau, aku bangun sepertiga untuk sholat. Setelah aku sholat sepertiga, kamu bangun istriku sepertiga. Setelah kamu bangun sepertiga, anakku, kamu bangun sepertiga. Jadi 3 malam teh dibagi 3 orang. Hiji keur salakina, 2 keur istrina, 3 keur aing urang mah ngadahdir kabeh. Konteks tidur. Jadi cek Rasul ulah dijaikeun imah teh naon cenah? Kuburan. Batak tadi acek rek milih naon. Moal cenah ini milih tipe kuburan mah eta ngaranna tipe kuburan. Tipe model keluarga kubur sarare kontes sare. Geus beres. Tah Abu Hurairah mah orang besar. Ya, atas kartos seperti lu keur carogena melek salat lain ngahulang mikiran hutang. Seperti lu istina carogena berarti kulem beres. Yang harapan subuh seperti lu kan putrana
Jadi di Isa tapi ka subuh teh nyaring we imah teh. Atos kartos ai urang mah cek abdi ge tadi lolobana mah tipe keluarga seperti pakai sarare kontes. Geus nyangakeun sakitu meureun lah. Geus. Kartos judulna Jalan Menuju Roma. Hiji. Senarikeun salam. 2. 3. 4. Nyangakeun sedekah ilmu ti abdi langsung saur bae care ponok nyogok panyoga hapunten angka suhun lamun teh abdi tomol. Nah itulah isi hati abdi tapi teu aya rasa hati mah nanaon bersih kan tawasau namanya ge sila asa sila si sila asu sila ajak ulah silih ejek silih langkul ulah silih baca ku saraya silih asa silih asi silih asa silih asi silih asu silih ajak ulah silih ejek silih rangkul ulah silih geus sakitu we ai tanyakeun ka Aceh cek ai tarus keun abdaya nembe anu teu kahartos geus teu aya cenah Pak Haji emang geus sakitu abdi pamitan dipungkas ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz parantosan aku ilmu namanya kauning aku urang sadaya naon anu digikeun sakitu jelasna lugas oge tegas mudah-mudahan koya siraman rohani ya urang nambah ilmu nama amal oge mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeunna dina ibadah Allah Subhanahu wa taala ku kituna pangosan urang tutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hada wastaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.